dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid bertoriko. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi detapa diri abdi teh lantaran deka Gusti tapatina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi dititapakeun ceuli abdi dititapakeun irung abdi dititapakeun sungut abdi dititapakeun leungeun abdi dititapakeun suku abdi dititapakeun tina lungkah-lengkah besi kaganggu ka Gusti. Sejak atuh ku urang aya teh disejak moal bisa disejak gara-gara baik segala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas opat gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun hiji makhluk dua dunia nomor katilu nafsu nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup-hirup Gusti. Deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina lamun candi paehan moal bisa mutu qobla anta mutu paehkeun lagi raja aslina mah urang paeh sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula sana kata kerenna panakeun heula ulah di aku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah ambe urang ulah di aku ieu teh ambe Allah omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah kabeh nu Allah nu urang mah eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus akukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana ketika aya keneh nu di aku ku urang moal bisa hiber geus eueuh nu di aku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah. Ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur bakal aya ceuliean kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur bakal ngarawecong ngomong ilham ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajni hatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuwih buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa sakumaha digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula digambarkeun model hewan anu sukuna opat beungeutna awewe aya jangjangan digambarkeun anana kudu di kaca Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun naon eta makna beungeut naon eta makna jangjang naon eta makna buntut naon eta makna awakna nu mantak digambarkeun ngan putih kemudian awe gelis kemudian dina kaca eta teh kudu dijabarkeun kulantaran kabelah dina ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok model kitu atuh diharam-haramkeun masa borokos kitu teu masalah ahli syariat mah ngaharam-haramkeun teu masalah padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran kudu dijelaskeun oleh hakikat henteu salah kan unggal imah aya kabelah dina mah digambarna lain di kaca di kertas kabelah dina mah digambarna awewe nu geulis teh senyum teu mah urang Karawang tuh haram beungeun aya khusus kudu dina kaca
gambar ge kudu putih, wajah wanita anu gelis jangjang eta kudu dimaknaan. Jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa. Gambaran naon eta? Gambaran di alam itu. Gambaran di alam itu Kangjeng Nabi ditekeun ka buruk. Buruk teh cek bahasa urang, cek bahasa ahli hakikat tina barkun. Barkun teh ngagenyai kilat. Geus atuh ngagambarkeun kilat eta teh digambarkeun barkun buruk. Kilat eta teh numantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping, sentianana bitis, buruk, sentianana buntut, sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun. Nah, lantaran hese ngajelaskeun lana, lantaran nu ahli hakikat, wari ahli syariat ulah, teu salah ngaulahkeun geus sebab teu ngarti. Ketika engke aya nu kaharti, nu ngajelaskeun lana, engke ge ahli syariat mah eleh ieu, sakumaha tadi, balangkeun batu, tolol. Ahli syariat. Ngeri atuh dibalangkeun kitu. Tapi lamun ahli hakikat lah, Allah. Allah. Haji Pendi masal kita aja Allah. Wuih. Haji Pendi ada. Aya sanggup Allah. Qori bakori sok Allah-Allahan bae. Masyaallah. Aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae. Kakakana Noel Allah. Masyaallah. Jadi buka. Aju dipeluk Allah. Hafizul Quran hafizul. Begitu salakina meluk irfa naik baik. Tuh ahli qiraat bakos gitu biasa irfa sotak ya malaik irfa mau diteruskan baik 17 tahun ke atas. Ya biajatin tatiru bigairasin bisa hiber kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asa Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya. Asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Jehe, badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir. Ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Berem terlalu berem, semu berem. Eta asal engke asal aya nu mau tasbih berem geus peluk. Ila Kangjeng Nabi Khadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah, salila Arfahnya na di Arfah. Gitu bae. Engke nyana silih cukur uga tahu Kangjeng Nabi Khadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hiberan terus bae ku warga lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Nakalam tajal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi Khadir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu fina fi jamuri kulli hawaratina kamauhin. Terus baca. Lam tajal teh. Atuh moal dibacakeun Gusti direkam. Kasihan aju ngawirid eta. Aju sia maka panggil jeung Khidir emang henteu. Emang aya cenah di lembur gua ada si Khidir. Tah teu kudu wiridan Khidir eta mah. Inna kalam. Ya kali. Nah, eta wiridan paran mun urang dibaca bae geus datang ka tahapan ikhlas bakal kabahi Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi Khadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu tu fina fi jami umurina kulliha wa raddina
atau radini kamu ifu dunia ya wa akhirati aja. Nah eta wiridan Kang Jan Qadir janji sajelma nu ngawirid eta kula bakal santeu henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta deuk sakarat mah kuring hadir.